kahirupan sapopoe urang sok tepang jeung barang nu kapake deui. Pasar kitu masalah runtah teh. Jadi bagian cenah kahirupan urang sadinten. Sanajan henteu salawasna ka sampak tapi pangaruhna ka rasa, boh ka lingkungan, boh ka kesehatan masyarakat. Pangkeun wastapun Rima Regana Sylvia, wastapun Helen alias Syahara. dina dinten ieu abdi sareng rerencangan abdi bade ngawawancara Satlin Mas di Kelurahan Kebonjeruk. Kuring di dieu nuju sareng narasumber Bapak Dede Sukmayadi salaku Satlin Mas di Kelurahan Kebonjeruk. Di dieu simkuring bade tumaros ngeunaan kumaha pendapat Bapak ngeunaan kaayaan sampah anu numpuk di lingkungan ieu. Masalah sampah akhirnya pemerintah dari pusat, dari gubernur, dari wali kota, camat, sareng lurah, sareng RW oge sekitar masyarakat sadayana nuju ngupayakeun cara pananganan sampah. Alhamdulillah di lingkungan Kebonjeruk Satlinmas dengan RW-nya dengan masyarakatnya instruksi dari pimpinan Pak Lurah, Pak Camat setiap harinya unggal dinten insya Allah teratas. Jadi tumpukan sampah nu aya di Kota Bandung sebagian besar tidak ada di Bogor. simkuring di dieu bade ngajukan pertanyaan nu kadua. Kumaha pengaruhna kana kahirupan warga di sabeudeureuran Kelurahan Kebonjeruk ieu? Insya Allah di sabeudeureuran Kelurahan Kebonjeruk ini warga nyaman, tapi kadang-kadang kemarin di TPS aya tilu TPS Jaji tetap urusan sampah, TPST dan TPS 3R. Sadayana mau ngolah sampah, sadayana mengupayakan kumaha padon sampah rumah ke TPS biasa, artinya biasa diolah. Kemarin di TPS 3R sampahnya diolah langsung ke TPS. Alhamdulillah, ini di Kelurahan Kebonjeruk saya 3 TPS di mana alhamdulillah sampah-sampah numpuk, sampah numpuk lagi biasa beranas. Simkuring bade ngajukan pertanyaan kedua. Kumaha saran Bapak pikeun ngungkulan masalah sampah anu numpuk ieu? Ngungkulan masalah sampah di Kelurahan Kebonjeruk khususnya dari Kebonjeruk Selatan RW sadayana. Pihak pimpinan Kelurahan Kebonjeruk alhamdulillah telah mengupayakeun ka RW ke masyarakat, menyadarkan masyarakat margi urusan sampah lahir daripada kesadaran. Akhirnya tiap bumi misalkan sampah itu dipilah mana nu organik, nu sepertinya aya nu hejo, nu beureum, nu koneng, ya organiknya itu bisa. Jadi artinya masyarakat kok sadar ya itu walaupun caket kasorokan telung kasorokan sadaya masyarakat pada pedagang pada rumah tangga itu sadayana sampah teh dicanakan dan sekarang kami ratusan dinas menjaga di Kebonjeruk menghimbau dan menjaga TPS supaya masyarakat untuk saraos untuk sampah TPS. Pertanyaan terakhir, naon harapan Bapak jika lingkungan di bangsa nu bakal datang? Harapan Bapak sareng masyarakat pada umumnya ya khusus di wilayah di Kelurahan Kebonjeruk, wilayah salapan RW masyarakat terbiasa masyarakat dengan instruksi dan program yang dikeluarkan oleh pemerintah khususnya dari kelurahan menghimbau ke masyarakat KRW sareng masyarakatna supaya paham, supaya menyadari bahwa kita tanggung jawab sampah teh sanes hanya petugas sampah aja yang bertanggung jawab. Kurang sadayana sebagai masyarakat harus sadar bahwa sampah ini sampah teh kedah dinangani kurang sadayana. Panginten sakitu wae wawancara dinten ieu ngeunaan TPS Kelurahan
Tim kuring Rima Regina Sylvia. Hatur nuhun. Runtah teh lain ukur perkara barang nu dibuang tapi oge gambaran kumaha urang ngahargaan lingkungan jeung masa depan. Namun sakabeh pihak bisa silih tangtung jeung silih eling, solusi teh moal jauh. Mugi warta ieu bisa dipengkeun urang sadaya sangkan leuwih bijaksana dina ngatur huruntah jeung ngajaga bumi urang. Kitu warta dinten ayeuna. Hatur nuhun kana kesetiaan anjeun ngadangukeun wilujeng sonten sareng salam kebersihan.